khudhu ma didinya aya alif anu disukunkeun bari samemehna dipatahkeun atu alif teh statusna jantan huruf mad kulantaran aya huruf mad atu bakal aya istilah mad salajengna kulantaran sabada huruf mad teh kapayuna sabada huruf mad kapayuna aya naon hamzahnya mana hamzah teh eta anu nangtung jiga alif eta teh hamzah naon cirina hamzah narima kana baris kulantaran sabada huruf mad teh kapayuna aya hamzah atuh disebatna far'i jadi dina mahna minate mad far'i pangna disebut mad pedah panjang pangna panjang pedah aya huruf mad pangna disebat far'i pedah sabada huruf mad kapayuna aya hamzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abil Khair Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Syamsuddin Al-Jazari wa sayyidi Syekh Kiai Haji Zainal Abidin Awipari wa sayyidi Syekh Kiai Haji Ahmad Mahmud Pasir Batang. Qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Hancana surah Al-Baqarah ayat 63 kantun lafad khudhu ma atainakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin
Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Aya hancana. Bismillahirrahmanirrahim. Khudzu ma atainakum. Khudzu didinya aya wau anu disukunkeun bari samemehna didhammahkeun. Atuh wau teh statusna janten huruf mad. Kulantaran aya huruf mad atuh bakal aya istilah mad. Salajengna kulantaran sabada huruf mad teh kapayuna. Naon kapayuna? Zu tingali sabada huruf mad wau huruf naon? Huruf naon? Aya alif ngan pedah ieu alif teh kaya-kaya henteu aya. Naon sababna? Sabab alif direken aya lamun samemehna dipatahkeun, sedengkeun ieu mah aya alif samemehna disukunkeun. Atuh alif mah kaya-kaya henteu aya. Atuh sabada huruf mad wau teh huruf naon? Mim. Ari mim sanes hamzah sanes sukun. Kulantaran sabada huruf mad teh kapayuna sanes hamzah sanes sukun. Atuh disebatna asli. Jadi dina zu namina teh mad asli. Pangna disebut mad pedah panjang. Pangna panjang pedah aya huruf mad. Pangna disebat asli pedah sabada huruf mad kapayuna sanes hamzah sanes sukun. Ngan mad asli sok disebat mad tobi'i. Pangna disebat tobi'i sabab ngagaduhan watek anu salamet tina dikurangan sareng ditambahan tina ukuran dua harkat. Atuh kulantaran teu kurang teu leuwih tina dua harkat. Sabaraha harkat teh ya? Dua harkat. Mad naon teh? Mad tobi'i teh. Kulantaran mad tobi'i dua harkat. Atuh mad asli ge dua harkat. Sabab mad asli katelahna mad tobi'i. Ceuk saha eta teh? Enggak sareng qaidahna. Wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wa sammi awalan tabi'iyan. Mate aya asli aya far'ina. Mad asli tabi'i eta katelahna. Mana nu jadi qaidah? Mad asli tabi'i eta katelahna. Ngan lamun ditaros qaidah mad asli atawa mad tabi'i maka waleranana teh mala tawaqufun lahu ala sabab wala bidunihil hurufu tujtalab. Kana sabab mad asli tengah dagoan kana sadayana huruf tenarikan. Bal ayu harfin ghairu hamzin aw sukun
min ba'di maddin fattabi'i yakun balik takana tabi'i kabeh huruf saliyati hamzah jeung sukun sok terap anu mana huruf mad teh sadayana aya 3 hiji wau 2 alif 3 ya anu dikumpulkeun dina lafaz wayin sareng qaidahna hurufuhu salasatun fa'iha min lafdin wayin wahya fi nuhiha huruf mad teh aya 3 sadayana dina lafaz wayin dikumpulkeunana ngan peda huruf nu 3 teh ngagaduhan syarat lamun alif disukunkeun samemehna dipatahkeun lamun waw disukunkeun samemehna didhammah lamun iya disukunkeun samemehna dikasrohkeun cek urang mah alif pae ba'da jabar waw pae ba'da ps iya pae ba'da jr enggak sareng qaidah syarat mad wal kasru qoblal ya wa qoblal wawi dham syartun wa fathun qabla alif multazam iya ps jr numaina alif jabar syarat huruf madna ta eta teh mad asli atawa mad tabi'i khudzu ma didinya aya alif anu disukunkeun bari samemehna dipatahkeun atu alif teh statusna jantan huruf mad kulantaran aya huruf mad atu bakal aya istilah mad salajengna kulantaran sabada huruf mad teh kapayuna sabada huruf mad kapayuna aya naon hamzahnya mana hamzah teh eta anu nangtung jiga alif eta teh hamzah naon cirina hamzah narima kana baris kulantaran sabada huruf mad teh kapayuna aya hamzah atuh disebatna far'i jadi dina mah namina teh mad far'i pangna disebut mad pedah panjang pangna panjang pedah aya huruf mad pangna disebat far'i pedah sabada huruf mad kapayuna aya hamzah jelas teh itu dilebet satayaan nah sareng qaidahna wal akharul far'i mauqufun ala sabab ka hamzin aw sukunin musjala mad far'i mahmika butuh kana sabab hamzah tawasukun nu dipake sabab di dieu nu dipake sababna naon hamzah sabada huruf mad aya ngan kulantaran saur ti payun mad far'i maseueur atuh ngangena mika duanya eta mad jaizmun fasil namina teh mad jaizmun fasil ari mad teh panjang
ari jaiz teh menang ari munfasil teh papisahnya. Mad panjang jaiz menang munfasil papisah, panjang menang papisah atuh. Pangna disebut mad pedah panjang, pangna panjang pedah aya huruf mad. Pangna disebut jaiz pedah menang. Naon nu menang teh? Menang panjang, menang pondok. Macana teh saur Imam Hafs panjangna sabaraha harkat? 5 harkat. Ari pondokna sabaraha harkat? 2 harkatnya. Ngaranna ge jaiz menang, menang panjang, menang pondok. Panjangna 5 harkat, pondokna 2 harkat. Ari pangna disebat munfasil sabab papisah. Naon nu papisah teh? Huruf mad sareng hamzah. Naon maksadna papisah teh? Aya dina 2 kalimah. Huruf mad nama aya dina kalimah ma anu kahiji, hamzah nama aya dina kalimah anu kadua nyaeta atainakum. Disebat weh mad jaiz munfasil sareng qaidahna. Wa jaizun maddun wa qasrun infusil kullun bikil matin wa hadza munfasil. Misah kalimah jaiz munfasil ula salah anfusakum eta contona. Khudhu a didinya mad naon? Mad badal. Pokona mah di mana-mana aya mad asli atawa mad tabi'i tapi dina huruf hamzah eta teh namina mad badal. Ari mad teh panjang, ari badal teh gaganti. Naon nu digantikeun? Huruf hamzah kana huruf madnya. Huruf hamzah kana huruf mad. Naon huruf madna? Kumaha baris hamzah kahiji. Kulantaran di dieu hamzah kahiji di barisan patah maka huruf madna ge alif. Asal nama a taina 2 hamzahna teh ngan hamzah nu kadua ditukeurkeun kana alif jadi ataina. Tanamina mad badal. Mad badal panjangna saur Imam Hafs mah 2 harkat. Panjangna teh 2 harkatnya. Jadi ari ngaran mad badal teh jiga mad jaiz munfasil tanu bieu. Ngan bedana teh ari mad jaiz munfasil atawa mad wajib mah huruf mad heula tuluy hamzah. Ari mad badal mah hamzah heula tuluy huruf mad. Sakumaha dina qaidah sareng au qaddimal hamzu alal badlun ka amanu au imanan khuda. Dumi helaan dipanderikeun demi
dipanjangkeunana menang dua wajah, menang panjang menang pondok teu salah. Ti dua harkat khudzu ma atainakum taina didinya aya iya anu disukunkeun bari samemehna dipatahkeun atuh ieu teh statusna janten harap lin nya janten harap lin. Naon ari lin teh? Leuleus. Naon maksad leuleus teh? Teu aya kahesean kana letah nalika dibacana. Tai keur nyebut i si letah henteu digawekeun disebat we harap lin. Ari harap lin sadayana aya sabaraha? Aya dua nyaeta wawu sareng iya anu disukunkeun bari samemehna dipatahkeun. Ngan harap lin terkadang lamun diwaqofkeun sok jadi mad lin dengan syarat sabada harap lina teh sabaraha huruf? Sahuruf bari dibarisan. Ari di dieu sabada harap lin aya sabaraha huruf? Aya 3 huruf nya, bahkan jeung alif mah jadi 4. Atuh lamun diwaqofkeun ieu mah moal jadi mad lin. Sareng qaidahna wallainu min hal ya wawun sakana ining fitahun qabla kulli amkana. Huruf lin teh aya dua sadayana wau iya lamun jabar. Tos kapan terjadi madlin saur 6 BG nya. Khudzu ma ataina na eta mah sami jeung nu tadi naon? Mad asli atawa mad tabi'i anu panjangna 2 harkat. Atainakum bi mimpaeh mayunan ba naminate ikhfa safawi. Ari ikhfa teh naon? Samar nya. Ari samar teh henteu jelas nya. Ari sapawi naon? Bangsa biwir nya. Kedahna mah kieu ngucapkeunana teh da samar mimna nya. Henteu kieu atainakum ieu mah jelas mimna nya kum tapi rada dibuka biwirna saalit kum tah kedahna mah kitu da ikhfa sapawi ngan bisi hese mah keun we diangkepkeun ge nya. Kedahna mah kieu atainakum bi, jadi henteu rapetnya tapi aya dibuka saalit. Dan namina ikhfa. Ari ikhfa teh samar. Maksud samar teh mimna henteu jelas. Ari mim jelas mah kieu kum eta mah jelas. Ari mah kum tah kitu kedahna mah. Pangna dinamian ikhfa pedah samar. Maksudna mah kedah ngangegun nah anu panjangna 2 harkat. Ari pangna disebat sapawi pedah mim teh kaluarna tina biwir 2 anu sok disebut bangsa biwir. Bahasa Arabna safawi disebat we ikhfa safawi. Ieu ikhfa safawi teh hurufna sabaraha hiji? Hiji nya eta ba. Di mana-mana mim paeh mayunan ba maka namina ikhfa
safawi ngaosna kedah ngangge gunnah anu panjangna dua harkat. Ieu ikhfa safawi teh lamun ditingali tina hukuman mimpai mah nomor sabaraha? Nomor ka hiji. Ngasareng qaidahna fal awwalul ikhfa'u wasamihi syafiyya lil qurra'i munyandingan bangarana ikhfa syafawi mungguh qurra. Wasamihis ari dina kitabna mah wasamihis safwiya lil qurra'i ngan didinya mah sapawinya mangga nya wasamihis safawi lil qurra'i enggak lah orang Sunda ieu pedah orang Arab mah heseun lamun huruf di barisan tuluy-tuluy. Cek orang Sunda mah bobari masih genap siki kayaknya. Awas. Khudzu ma atainakum biquwwatin quwwa wa ditasdidana mina musaddad ari musaddad teh hartosna huruf anu ditasdidan macana kudu dibangetkeun maksa dibangetkeun teh naon ngangge tanaga. Kumaha ngangge tanaga teh sing aya perbentenan antara ditasdidan sareng henteu bikuwatin sareng bikuwatin kuwatin tangan teu kenging dilamikeun teu kenging bikuwatin sabab ieu mah musaddad sanes idgham ma'al gunnah. Sabaraha hiji hurufna musaddad teh aya 20 genep tegesna mah huruf hijaiyah anu 28 dicandak duanya eta mim sareng nun. Sareng qaidahna ari anu dingaranan musaddadna kudu dibangetkeun dina macana hurufna teh 20 genep salian mim sareng nun masing tetep bikuwati wa tanwin mayunan wawuna mina idgham ma'al gunnah sareng heula ngaran tanwin nunun sakinatun talhaku akhiral ismi lafzon la khoton annun anu sukun anu aya dina tungtung kalimah isim dina lapazna henteu dina tulisanana tanwin mayunan wauna minate idgham ma'al gunnah ari idgham teh asup ari ma'al gunnah teh sarta gunnah. Naon nu diasupkeun tanwin diasupkeun kana huruf wawu nganu diasupkeun teh bacaanana wungkul da tulisan tanwin nama masih keneh aya idgham ma'al gunnah hurufna aya opatnya eta iya nun mim wawu iya nun mim wawu anu dikumpulkeun dina lapad yanmu ulah yamnu ngasareng qaidahna tina qaidah idgham wasani idghamun bi sittatin atat
fiyarmaluna indahum qad sabatat kaduana kudu idgham kana genep dina lafaz yarmaluna anu tetep lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bi gunnatin biyan mu'lima tapi nu genep bagi dua bagian idgham ma'al gunnah yan musa bagian illa idza kana bi kilmatin fala tudghim ka dunya summa sinwanin tala angin lamunun pae tengah kalimah cara dunya sinwan tah idgham ulah hujan bikuwati wazkuru ru eta mah sami jeung nu tadi nyaeta naon mad asli atawa mad tabi'i ma eta oge mad asli atawa mad tabi'i fi eta oge mad asli atawa mad tabi'i dinahi eta dipanjangkeun atawa henteu teu dipanjangkeun sanajan di dinya aya hak domir nya hak buleud ku sabab samemehna disukunkeun atuh ulah dipanjangkeun lamun memehna di barisan mah dipanjangkeun eta teh namina mad silah ngan kulantaran di dieu mah samemehna disukunkeun atuh henteu dipanjangkeun wazkuru ma fihi la'allakum la'alla eta oge sami jeung nu tadinya eta musaddad kade teu kenging dilamikeun teu kenging la'allakum tapi la'allakum teu kenging leungit deui tasdidna la'alakum bisi wazkuru ma fihi la'alakum tapi la'alakum sabab musaddad la'alakum ta mimpai mayunan ta namina izhar Safawi ari izhar teh jelas ari Safawi teh bangsa biwir atupangna disebut izhar pedah jelas maksud jelas teh kumaha teu ngangegunah anu panjangna dua harkat berarti didinya gunah teh kumaha aya ngan teu dugi kana dua harkat naon kitu ari ngaran gunah teh sora anu bijil tina liang irung bari panjangna dua harkat ngan kulantaran sora nu bijil tina liang irung oge eta teh secara dasar mah disebutna naon gunah sabab cara ngecek aya jeung teu ayana gunah teh kumaha lamun irung ditutupan maka sora henteu bijil sedengkeun di dieu lamun irung ditutupan sora henteu bijil atuh di dinya teh gunah mah aya ngan teu dugi kana dua harkat atuh dianggapna teu aya nah izhar Safawi pangna disebat Safawi sabab mim teh kaluarna tina biwir dua anu sok disebut bangsa biwir bahasa Arabna Safawi Safawiyun hartosna teh bangsa
biwirnya. Izhar sapawi hurufna aya sabaraha? Aya 20 genep tegesna mah huruf hijaiyah anu 28 dicandak 2 nyaeta mim sareng ba. Sesana lebet kana izhar syafawi. Mim sareng ba nya dicandak 2 nyaeta mim sareng ba. Ta sesana lebet kana izhar syafawi. Eta mah masing titah dipapai ge babari nya liwat we heula bakna a ba liwat ta sa ja ha kho da za tuluy ka ditu. Engke nu kadua nu diliwat teh naon? Mim nu diliwat teh. Tah sesana lebet kana izhar syafawi. Ieu izhar syafawi teh hukuman mim paeh nomor sabaraha? Nomor katilu. Sabab hukuman mim paeh teh aya sabaraha? Aya 3 nomor kahiji ikhfa syafawi nu kadua idgham mislen shogir nu katilu izhar syafawi. Sok sareng heula qaidah naon hukuman mim paeh aya 3. Qaidah bahwa hukuman mim paeh teh aya 3 sareng. Ahkamuha salasatun liman dobat ikhfaun wa izharun faqat hukumna tilu monggo nu melenggeran tekenging liman dobatsnya sabab eta teh huruf to tungtung nanya to sanes. Lamun to disukunkeun lamun ditajwidan kudu aya naon? To disukunkeun lamun ngangge tajwid kedah aya naon? Qalqalah piraku qalqalah kana C nya. Dobat to paling oge nya. Masing henteu ge teh kumaha? Ahkamu hasalasatun liman. Minimal dobat nya ulah dobat. Ikhfaun idghamun wa izharun faqat. Ulah pakot deui, pakoto arek eta. Kahade nya. La'allakum sareng qaidah izhar syafawi. Wasalisul izharu fil baqiyah min ahrufi wasamiha syafwiyah katiluna izhar syafawi hukumna yang harapan huruf anu sakantuna wahdar ladawawin wa fa antakhtafi liqurbiha wal ittihadi fa'rifi mimpai izharkeun sing risi pisan kana wau jeung fa sabab padeukeutan la'allakum tak ditasdidan eta mah sami jeung nu tadi naon musaddad takuna nun di barisan kulantaran diwaqofkeun atuh nunna teh jadi sukun ngan sukuna anyar samemehna aya wau disukunkeun bari samemehna didho mahkeun atuh wau teh statusna jantan huruf mad kulantaran aya huruf mad atuh bakal aya istilah mad salajengna kulantaran sabada huruf mad teh kapayuna aya sukun atuh disebatna
far'i. Jadi dina kun namina teh mad far'i, pangna disebut mad peda panjang, pangna panjang peda. Aya huruf mad pangna disebut far'i peda sabada huruf mad kapayuna aya sukun. Ngan kulantaran saur ti payun mad far'i maseur atuh ngangenami kaduanya eta mad arid lis sukun. Ari mad teh panjang, ari arid teh anyar, aliri sukun teh karena aya sukun tegas nama sukuna anyar. Mad arid li sukun saur Imam Hafs panjangna sabaraha harkat? Panjangna 5 harkat. Nah, sareng qaidahna wa mislu zain arados sukunu waqafan ka ta'lamuna nasta'inu. Mad arid lis sukun aya huruf sukun sabab waqaf lir ta'lamun la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu na al-laili wa